Seblak mangrupikeun katuangan Sunda nu rasana gurih tur lada. Seblak ieu teh asalna ti Bandung. Seblak zaman kiwari dipikaresep ku murang kalih boh ku sepuhna. Dina kesempatan ieu, tim redaksi Warta Kiwari bakal ngawawancara salah saurang pedagang seblak nu tos kasohor di Sumedang. Ibu, waalaikumsalam. Punten Bu sataacana, punten bilih abdi ngawagel waktosna sakedap. Abdi sadaya ti SMA Negeri Hiji Cimalaka. Tepangkeun nami abdi Jihan Audrina Pandi sareng Nami abdi Aditya. di pasihan pancen bahasa Sunda di piwara ngawawancara. Mun tiasa abdi sareng rerencangan bade ngajadikeun ibu pikeun narasumberna. Tiasa abdi ngawawancara ibu sakedap pikeun ngabantosan abdi pancen bahasa Sunda ti sakedap. Semoga biasa. Hatur nuhun Bu, abdi ngawitan ngawawancarana. Hapunten sareng ibu saha ieu teh namina? Sareng Ibu Dede. Tos sabaraha lami ibu icalan seblak teh? Ibu icalan seblak ayeuna teh bade rada sasasi, tapi kapungkur sataacana ibu oge kantos icalan seblak. Tapi kumargi ibu seueur kasibukan, ibu liren. Ayeuna panginten bade jalan sasasi ibu ngawitan deui icalan. Kumaha awalna ibu ngawitan dagang seblak? Ibu ningali di dieu seblak panginten meuni seueur pisan penggemarna, di murang kali alit dugikeun ka orang dewasa, ibu-ibu ge karesep pisan kana seblak. Sabaraha pikeun modal awalna ibu ngabuka usaha ieu teh? Ibu modalna itunya dikawitan meser bahan-bahan kanggo seblak sareng peralatan-peralatanana kirang langkung CM 1.700-an. Naon wae anu diical di kedai seblak ieu teh? Nya nu utamina mah punten ibu teh mengupas seblak, terus ditambih minuman-minuman dingin, terus aya goreng-gorenganana sapertos basreng, nugget, kotak-kotak. Terus ibu oge nyayeuikeun aya mie rebusna, mie gorengna. Kunaon ibu milih usaha dagang seblak ketimbang usaha anu sanesna? Ya mati katawisna rame kita seueur penggemarna, seueur anu jarajana gitu. Diseutkeun teh dari semua kalangan gitu. Sareng ayeuna nuju rame pisan seblak teh Tujuh tren ya Bu. Di mana ibu meser bahan-bahanna pikeun kaperluan dagang seblak teh? Ibu biasa ngagaleuna ka pasar Cimalaka. Caketnya Bu. Sabaraha omset kakengan ibu sapopoe tina usaha seblak ieu teh? Kanggo omset panginten teu menentunya. Kadang kawis ari nuju rame mah nuju haneuteun. Ibu sok henging duikeun ka 400, 500 oge ibu kantos alhamdulillah. Upami nuju biasa-biasa, upami nuju sepina nya 200 300-an mah henging. Alhamdulillah. Mulai ti tabu sabaraha wae ibu icalan seblak teh sareng tutupna tabu sabaraha? Ngawitan bukana enjing-enjing ditabuh 7, teras upami tutup biasana tabuh 8 wengi, tapi upami nuju haneuteun mah kadang nepi ka jam 9 oge ibu masih keneh buka. Naon wae suka dukana janten usaha dagang seblak teh? Upami sukana mah seseueurna mah sukana nya, upami sukana seueur anu jajan, teras upami ngomong nu jarajana teh murang kali beri hareureuy resep gitu hiburan. Nah upami dukana panginten nuju ieu na tiba-tiba hujan janten nu jarajan teh nu carios aya hujan gitu. Ya. Hatur nuhun Bu kana waktosna, punten bilih abdi sadaya ngawaga waktosna sareng bilih aya kalepatan tina profesi wawancara. Ibu mudah-mudahan kapayuna usaha icalan seblak ibu langkung majeng. Amin. Tiasa manjang sing seueur wae anu meserna rame. Hatur nuhun sakana sadayana abdi nada hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae wawancara dari kelompok. Iya, hatur nuhun.